Sayyidina Umar ge senyum bae, tuh aduh ya usieun-sieun setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Da ka mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Malah dipurantengan. Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan nyilib. Sayyidina Umar mah datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ieu begitu dekat dia perabat kan itu ditanya ku babaturan setan ya sorban Sayyidina Umar sorban lah dipakai kasihan ku setan ya Allah eta lain lalagaan jelema lain lalagaan atupannya nama lamun keur ngobrolkeun Yahudi ngobrolkeun kafir bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari dakni ya Rasulullah serahkeun ka kula ya Rasulullah pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasulullah serahkeun ka Umar unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari asal kenyaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni ka dieu ka abdi keun kos kitu mah nyingkir tuan nyingkir kayak heula Umar ulah main dakni bae Kangjeng Nabi eta kunaon ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatangan ku juri teudeun diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan umpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendita kaluar aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetap diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku cenah kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur si Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ta malaikat maneh mah macem-macem bae lamun masih kana pikiran dan anu ieu tetep kula mah dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener tengah lawan bener teu eta kan hebat sahabat bakar itu maut lah Kangjeng Nabi maut lah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya Kangjeng ieu Sidina Abu Bakar Siddiq ieu Sidina Umar tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun nah Sidina Umar maot kuburkeun nu mimpin Sidina Ali
beresin Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil, nu terkenal dengan kejawaranana. Saha anu teu sieun cek Sayyidina Ali ka Sayyidina Umar, musuh-musuh Allah termasuk setan geus dijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun. Maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh. Doakeun ku Sayyidina Ali, beres ngadoa bubar kabeh. Sayyidina Ali ge mundur. Begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui. Ngadenge atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge. Hati Sayyidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan, suara Sayyidina Umar bisa kadenge. Langsung diuk di Sayyidina Ali kieu bener kadenge. Begitu ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Cik Sayyidina Umar teh, "Pangeran aing Allah." "Ai pangeran maneh?" Sayyidina Ali di luhur seserian. Cik Sayyidina Ali bener ieu cenah. Masya Allah kari. Cek malaikat teh ji atuh pangeran aing ge. Allah sarua sesama pangeran Allah. Kok make rupa nu ieu? Cicing we tah malaikat. Diteruskan wa man nabiuka cek malaikat. Iya digigir tah nabi tah digigir. Aing ngarendeng ngingeana tah. Cek nu saurang deui, emang ieu saha? Ieu Umar. Atuh kunaon ditanya. Atuh aing jauh Umar mah moal ditanya cek nya. Jawara tah mah atuh. Beuteung ngalaleos, kada ulah ngaleos. Robah banget ulah make banget anu nyingseunnan mukminin. Kafir, Yahudi, Nasrani silakan make banget nu mana bae ge. Tapi mukminin ulah make banget we. Awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae. Malaikat lapor ka Gusti Allah. Gusti, kuara ieu mah jelema. Cak Gusti turunkeun banget sia rupana. Beres, Sayyidina Ali seserian. Kapangi kan baca seserian Ali, kunaon maneh? Mata daku. Kunaon make seserian? Aduh. Nyata cek teh. Anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek aya dek dilawan ku kula, ternyata kabeneran, bener. Ditanya sakumaha tadi tah? Tah. Kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae, geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin. Sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir, tepati sieun jasa, tepati serem jasa, rada lah rada. Bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah, kekasih Allah, ulama-ulama sholihin, awas kudu make senyum seetik. Sayyidina Umar pohara jasa. Dah, bata kayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman sino awas ya kowe. Sayyidina Umar ka malaikat-malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sayyidina Umar, cinta ka Sayyidina Utsman, cinta ka Sayyidina Ali, lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema. Dua anu jawara, hiji Sayyidina Umar, dua Sayyidina Ali. Piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud. Kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana. Di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah. Sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae. Urang mapan ngemblok pedagang ya. Ngitung deui, Deres teu buruk mah nu buruk mah panes. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae, maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna dipicen ke mana jelema kuat tambah ta'ziranana 40 jadi 80 kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan orang Indonesia paspor bae kuat ka ditiru ijarago nipu orang Indonesia mah bararisaan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus dimimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ku malaikat ditinggali besok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan abid 40 cilidan. Nah, eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek tuh benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus. Khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah eta mah salat pengertianana salat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Nah karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada beusi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca nangan sabaris ai ngacona boh. Mun henteu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur.
Nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti sholat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing garusak salat aing sia nah eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat oh ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nunduta nya salat nundutan imang geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa atuh nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaya aingnya cekira saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih tangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah nu dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku sora sia aduh masya Allah poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4 nomor kahiji yaumul Jumat poe Jumat teh lain sambarangan lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an
min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu teu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana. Ulah kamu coba mau dijelaskan. Oh, iya teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sampai Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae aja kelantas bae-bae. 10 tasbihna 9 jual hiji atuh siapa jualan keneh bae. Nah ieu pa Jumat lain lalagaan sebut daga sayyidul ayyam rajana poe Jumat. Mentak diprediksi mungkin bae waktu ijabahna teh sabada azan Jumat. Sabada azan. Tah, sabada azan di dinya waktu ijabah. Cik sakaol sabada salat sunah. Begitu azan langsung salat tas setelah salat sunah. Cik sakaol mah memeh imam naik ka mimbar di dinya gegeraan mentak. Begitu imam keur naik, ya Allah minta dunia Gusti, mobil. Teu parugu. Ulah di embat isin jero hate bae. Siksa kaul mah antara khutbah 2. Khutbah ka hiji diuk tah di jero diuk dirinya waktu ijabah. Siksa kaul mah beres khutbah kedua memeh dilaksanakan salat Jumat. Siksa kaul mah ta salat Jumat. Siksa kaul deui mah jam hiji. Siksa kaul deui mah bada asar. Siksa kaul deui mah memeh azan maghrib. Tanu mantak poe Jumat mah geus bae ngintip jam bae. Di mana asal didinya pas orang mentang guys, diberi langsung. Asal orang pas di waktu eta guys, masya Allah. Ngan modelna eta okos Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh kan teu dijelaskeun ngan kebiasaana malam ganjil, padahal mah teu kitu. Kebiasaana malam lilikuran, padahal teu kitu. Bebelasan gaya nu manggihan Lailatul Qadar. Abah nyongsrong urang Lailatul Qadar dengan modelna asal aja Lailatul Qadar bae malam eta urang tunduh. Dibenta-benta ke kieu asa di mana? Tunduh. Tak ieu ge waktu ijabah teh kos kitu. Poe Jumat. Yes, nomor hiji poe Jumat. Nomor kedua Yaum Arfah. Poe Arfah lain lalagaan eta poe teh ngabogaan nilai anu pohara. Lantaran di mana terjadi poe Arfah yubahillahu taala malaikatah. Allah ngabanggakeun diri terhadap malaikat. Cik Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u susan gubron
deuleuh kumaraneh hamba-hamba aing anu dararatang di berbagai penjuru negara, di pelosok-pelosok dengan penuh karudinan. Poean arpah mah di Mekah ngan sakadar make 2 helai. Eueuh lu make jas, eueuh lu make dasi, teu berarti di hareupeun Allah mah jas jeung dasi. Kedeul banget lagi, eueuh nu make endeu ka arpah asup ka salon teh aya. Eueuh, tah dek apel ka salon mah. Ka Allah mah ruwag-ruwig tur kedeul. Boro-boro ngurusan awak, bugu baju ge teu dipake ngan saukur 2 helai. Cek Gusti Allah, hei malaikat pandang ku anjeun. Qad anfaqul amwal, nyana daratang ka arpah, aya nu ngajual sawah, aya anu ngajual mobil, aya anu ngajual buruan imah, aya anu ngajual kebo, berikut jeung anak kotokna. Tuh deuleuh menghormati ka aing kabeh ge hayang. Lain bae nu ngoran nini bengking tuh deuleuh Gusti. Aki-aki deuleuh dararata. Hayang nyaosnya malaikat tuh. Nini itu mah tuh embe dijual, kotok dijual, buruan imah dijual jeung anak-anak kotokna. Nah, menghargai ka aing, hayang kapanggih jeung aing. Ternyata horenganan di negara nama pamarentah eta teh horeng ngaleglegan duit nyana. Nyana mah ngajual anak kotok, tapi negara mah geus sakean juta asal tanda tangan haji meunang. Pikir ku sia. Coba malaikat. Aneh tante. Lamun nyana ngajual anak kotok hayang kapanggih jeung aing, kumaon peta bupati hayang menang jatah. Ku goblok-goblokna bupati. Ku goblok-goblokna presiden. Tuh, anak kotok dijual hayang kapanggih jeung aing nyana. Meuli Lexus tolong teh coba. Tapi eta mah dikitu. Di Amerika lain di urang. Di Amerika tuh mana? Di Amerika begitu. Sedih urang. Haju ngadagoanana geus nyaho malaikat. Aya anu 5 tahun. Beyana cenah di Indonesia mah 27 tahun. Kabur malodar sia. Hayang kapanggih jeung aing tuh. Taha. Saksian ku aranjeun kabeh geurage. Hajuat Abul Abdan, isyhadu inni ghafartu lahu. Tidak terkecuali nu aya di Arfah, ku aing dihampura kabeh dosana. Untung jasa jelema nu di Arfah. Untung jasa jelema nu di Arfah. 2 tah poe Arfah. Hiji poe Jumat, 2 poe Arfah. Geus urang ge atuh poe Arfah geus ulah make ihram bae. Sanajan di dieu ge. Kunaon ngaji pene make ihram, nah aing nurutan di Arfah bae sakieu teh geus. Ya kieu bae geus. Aju daharna ge di lapangan. Nurutan di Arfah bae di ditu. Ulah nyisiran bahan. Kayak anakna mawa ka grogol misalnya. Bapak menjadi berubah sekarang. Iya. Nomor katilu yaumun nahri. Poean lebaran haji. Qarrabal abdu kurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban. Allah mah teu hayang dagingna. Allah mah teu neuleuh getihna. Tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatan
nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak mangkaning sabaraha gelaseuh getihna. Ieu getih sacek-celek bae suara ya. Iyalah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah mencit korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu malaikat coba tuh si haji itu tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neulekeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarupa teh ditongton ku malaikat. Malaikat tongton kieu. Ya Allah. Mana coba situ coba. Ci, pan situ mah duit loba ge teh coba situ coba itu. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cek Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokona mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan jang meuli kebo sapoe 1 juta urang jeung celengan duitnya di mana geus amun sapoe 1 juta teu bisa sapoe 500.000 jeung celengan berarti amun kuari datang ka lebaran 14 poe nah jadi berarti lamun 500.000 seperti itu berapa beli gitu embe Garut bude teh cenah kiai duit teh boga tuh sakitu mah geus bae tuh sapoe 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha 1 juta nah kabeli embe cisoka embe kacang nu leutik geus kuari mah lamun jadi tukang ojek ngojek kuari sapoe-sapoena tah duit gojekna sing meunang 1 juta ceng celengankeun cek tukang ojek di mana horeng kiai boro-boro meunang 1 juta kadang-kadang babaturan mah nuhunnya sial da babaturan emang ge ai babaturan mah numpang nuhunnya urang heuheuh eta tukang ojek teh atuh biasa tapi lamun aya jahe mah set deuk mayar ge enggak usah ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah saya mah ridho sial tuh tukang ojek masyaallah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logak naon direm gut karasa yang nyenud gak dia atau kak ojek tuh bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot mah geus bae Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae itu beres toh kalau Jumat, Yaum Arfah, Lebaran, Haji, jeung Lebaran Fitri. Poe nu 4 eta mah lain sambarang. Nah,
eta teh Sidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh mun henteu di trek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat nu tadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy Aisyah goblok sia aing garusak salat aing sia eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengikeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib berang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat teh rusak atuh kabeh ge dikarubah ge acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengikeun teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui
Imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakara kudang. Ya deuk nangtung isin. Deuk diuk bae pan ada salat. Kumaha aingnya cek kira. Saya sih hade. Ya urang bae urang heula mimitian sing rapih. Jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan. Bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah. Salat Jumat pindah ye urang di dunia moal kebel. Dibawa acak-acakan ku khotib bloon ieu. Teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan gol tarjamah keun dibaca. Lain haju acak-acakan. Hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia. Aduh masya Allah. Nah tarjamahkeun terus ayat terjemahkan, wasiat terjemahkan, ayat diterjemahkan mah, pernah naon terjemahkan usikum, iya ya taqwallah, kula wasiat ka kaula jeung kamari kabeh takwa ka Allah, sing hararade, pernah naon ta, beres Jumat, imamna main catur, pan tadi usikum, ayuhan nas. Tegap ayuhan. Hei manusia, ditatak lah. Turun khutbah main catur. Geus bandingan bakeun golok. Ai sia takwi usikum naon sia? Hah? Hayu jeung aing main caturna sia golok. Tah, eta khotib anu bener. Ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib bae. Nyandakan wasiat malulu ayuhanas ittaqullah waf'alul khairal la'allakum paharat apa urang kadinya da ka khotib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khotib kos kitu. Ya Allah ya Rabbi ikan sholat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los utawa lain sholat tamanya nama sapira bisnis aduh ieu kuari bageus tepati ya Allah ya Rabbi karim. Karena perubahan-perubahannya nama daerah perubahan sih atau bencana. Kadangnya aku orang kutub berapa nih. Coba ge, jadi bayar ngomong kan. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sing hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca aco kadia nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk wa man lagha fala jum'atalah lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumatna sia eta cak Kangjeng Nabi sok dibaca kurang iza saidal khatibu alal minbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah kurang beungeut siang teu bujua. Ya Allah ya Rabbi eta hadis eta kan dibaca tu urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana membiun mimbar fala tatakallam ente ulah ngajablog. Wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Wa man lagha fala jum'atalah cak Kangjeng Nabi jelema lalagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco
urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pajubah terus di Bandung salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat. Salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung dapat di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan pas itu harita pada larang langsung salat Jumat di Cililin rada beurang salat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah jeung fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun nu ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat mantak sing hade salamat kan engke tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia atuh aing kumaha aing lain mah haji pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut dari dinya. Ayo salamet ke si gade. Urang kan mal kebel di dunia, ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba. Ye salat Jumat cek malaikat teh rusak. Padahal mah teh nyaho, pan sia ngaji bae. Teu didengekeun, saekeun sulusia ku sia. Cek malaikat, neraka sia. Duku mah aja orang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat. Potongan urang mah pan gepeng. Bisa tah bantak ke Sayyidina Umar urang minta tulung ka Sayyidina Umar. Umar tulungan ye aing jatuh wau ka sia. Sia tilok hadiah tilok naon tilok aing. Hendak kumaha coba.